Ay, takarasa ya. Kucir unggal poe ngangon domba bae tu. Domba teh geuningan balalaner domba teh. Keur nyararatuan. Ketingali domba teh mani aya 100. Aduh, norokan aya tuh ketingali keur nyangkorah bae di juru saung. Nu keur nyararatuan anya gitu aya deui. Indit si kucir teh jam 7 balik mangke jam 4. Kitu jeung kitu bae unggal poe. Tepi ka taun tepung, tepi ka ayeuna umur aing geus umur 7 tahun. Dimulai belajar ngangon ti umur 5 tahun. Mani cape maparo domba teh. Geuningan hasilna mah geuningan. Eueuh. Bae aku bapak aing. Dijual aing lawangan capena bae maparo. Teh jigana teh hampir kabeh budak baheula mah. Dititah ku bapana maparo heueuh capena bae. Pas aing boga kahayang mah titah usaha ka Jakarta. Tingali domba mising berele. Mbe. 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 Oh, cing sing haridep domba teh di mumunggang teh sok nyaratuan. Geuningan si kucir can beres ngobrolna. Aya rentang-rentang aki-aki make itek meureun da heuleumpang geus rarampeolan rek nyampeurkeun ka manehna. Aduh, itu budak jaha geuning nya. Budak teh meni cangguluk bae sorangan bae baturna lajeun aya baturna domba di riungku domba. Jigana teh asli teh budak teh meureun. Tukang budak angon anu sajati da engke majigana mah heueuh ayeuna dewekna jadi tukang budak angon teh bisa istilahna ngangon domba sakitu alalakurna. Lamun jadi cicingna di pemerintahan mah meureun kaangon rahayat teh nya Pak. Kaangon sieun papisah diriungkeun deui. Nah hiji jeung batur da berisik heueuh pi omongeun hiji batur mah dipisahkeun diriungkeun deui. Da jigana mah ieu lalakon budak angon si kucir teh. Ayeuna mah heueuh dilaworakeun diantepkeun engke mah budak angon teh ditareangan ku jelema teh ame bisa memimpin negara.